Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Boboto, balik di channel Noticias Persib. Lur, kurang bahas pertandingan kamari. Persib jeung Madura main di Madura di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Mantap. Skorna 4-1 nya. Skorna 4-1 Dapat ke Persib hiji ke Madura. Gitu. Tapi kemarin lur babak hiji emang Madura disiplin mainnya. Disiplin mainnya. Jeung ngagempur lah. Babak hiji mah. Tapi teu lila kaburu kabebet permainan. Soalnya kan pertamanya pas golna si Lucio tendangan akap eta teh antar kota antar provinsi yang Madura ini bener eta lain roket deui eta mah anjing gancang pisan malah anjing jarang dan misalnya emang sih kelasna anjing kelas pemain alus mah nya dibere bola kumaha ge ngeunaheun yang pas mau menang deui gitu nya instingna kuat anjing pas ka juru lamun main nu najong mah da mal mungkin anjing bakal asup gitu. Urang mah paling ngalibek ka ditu ka luhur. Ngalibek ka juru. Pokoknya ada masih lucu kamarinya permainan Persib euy. Jika main di Asia kemarin mah sebenarnya mah mainnya nyantai gitu untuk gurung gusuh geus malaikat siril. Padahal formasina lieur lur eta lur. Lihat kumaha mana? Jika contoh si Berguinho kan biasanya di sayap mainnya. Akhirnya jadi AMF gelandang serang Berguinho. Berarti kemarin teh silang peran ya? Silang peran tapi akhirnya Ramon jeung Baros jeung si William Baros dihijikeun. Padahal dua-duanya striker murni gitu teh. Tapi bener, tapi lu katingali. Katingalina naon? Daya dobrakna ti sisi. Ternyata emang dituker kan? Dituker. Jadi gelandang di tengah. Umpana kasih heula. Kemarin mah hirup lah, tengahna hirup. Rotasi jelas hirup, Sadil kemarin geus membuktikan halus Sadil. Dewangga kemarin. Dewangga ge kan anyar main ya kemarin. Halus di ngabuktikan di bek kirinya si Dewangga. Eliono kan digantikeun ka bek kanan. Soalnya kan biasanya di bek kanan aya Putros diasupkeun babak kedua, terus biasanya ku kakangna kan Persigins, jadi diganti ku Eliano gitu. Gol kedua deui teh umpan ti si Lucio di asis si Lucio di kanalnya dihedan ku si Barba teh atau Itali mah bola-bola luhur mah lah tong di angkap sepele bola-bola luhur komo main ge namun Madura nyerang kayak gini bola-bola luhur benang wae si Barba mah tapi terus di backing ke tiruan dan gitu nya feeling halus ada orang yang si Barba teh juga nu Korea mainna tapi konsistensi berjuang teh edan ngeri gitu we tah nu kitu pemain nu cicingeun tapi mawa lambang di dada teh bener sebenarnya mah lain Korea mur nu kitu teh cicingeun jelema mah jadi kumaha hanya mun ieu mah naon? Nyantai mainna gitu. Nya, maksudna teh mainna geus alah ngaranna pikirna teh mah di hulu teh dah Liga Indonesia ieu aing main di Liga Italia mah cenah berkepala dingin lah mainna. Kepala dingin. Tah, so 2-0 Persib menang kan nya. Urang kaget euy nu saprak si Julio Cesar padahal leungeunna terbuka eta mah jadi bola mantul nyamperkeun leungeunna. Jadi dianggap penalti 2-1 kan nya ku si Balotelli eta. Gaseukeun anjir urang deg-degan di dinya we. Wah ieu mah euy draw. Sieun teh draw mun teh malik lu. Madura kan urang ningali nu kamari nya. Manehanana ngelawan Borneo. Halus bro. Iya emang halus. Madura kamari teh. Eta pun main disiplin Madura. Kakara ngasupkeun si Balotelli serangan balik atau si Firmino. Benar. Untungna di tukangna aya si Baro si William. Jadi teu kudu penalti gitu kan. Soalnya advantage bola teh bolana beunang ku Persib deui gitu kan.
asup 3-1 wah yang kesal main 3-1 gitunya paling 3-2 lah gitunya paling 3-2 Dinu beresna gitunya ternyata ya kejutan kejutan euy si Prof Haye hayang meureun greget manehanana makanya di Liga Ti aing bisa ngasupkeun cenah gitunya di Liga Belanda main ngasupkeun wae ieu Liga Indonesia gitu aja greget kumaha carana pon anjir nyerangna nya terus si Profnya biasana sebagai pengumpan hungkul Jamanena nyaho kelemahan di sisi nya di sisi Maduranya sisi Madura mereka capek di sisinya dan gitu Pro kayak gitu sugan orang itu bolana keluar aja nya mata kiper oge setengah rewas sugan teh bola teh setengah rewas kiper oge dah mau nyangkan tipis gitu tipis bisa namanya si saha kiper nanti si Biswar saha mata mau nyangka kiper oge sedikit kaget gitu ngagabrug oge nya matakan anjir can teh tipis antara tihang ujung bola teh padahalnya lamun ningali umpannya peluang Persibnya leuwih lah kudu nama ti gol 4G gitu nya balik deui Madura ge sarua kudu nama emang leuwih tapi si Tejana kemarin Tejana keur on fire gitu alhamdulillah terhalus bae lah teu si tapi yang penting bobono ulah loba teuing gitu kan nya full ngabaca pilihna halus pisan bukan mah Persib pokona mah makin ieu teh makin solidnya klasemen sabaraha ya lu katilu nanti katilu tapi boga tabungan 2 lur tabungan main batur mah kan geus 13 Persib kali 11 geuning aya tabungan jadi nya insyaallah bisa nyari Persija dikarenakan Persija kadua ye kamari meunang mainna lawan Jogja Mataram bisa ngadeketan Borneo bisa silih gabrug di luhur soalnya nanti Jumat poe naon tanggal 5 teh poe Jumat poe naon Jumat ya tanggal 5 nya lawan Borneo di dieu di Bandung tah iya ya resep mun Borneo eleh kan Persib ngeunah lu bedana saeutik deui bedana jeung Borneo gitu jadi itu beda jauh pisan jadi Persib bakal naon gelar juara deui teh bakal beunang insyaallah kalau angin segar gitu nya angin segarna beuki gede emang enaknya angin segarna lumayan gitu cuman beuki mepet mah kan beuki gede pisan angin segarna gitu soalnya kan musim nih lah kayaknya ya setengah musim ini kan acan gitu yang mudah-mudahan we nu ti salungkur lah sampai Persib bisa juara deui nya jadi kena rekor jadi rekor di Indonesia klub terbanyak dari ininya geus back to back kemarin ayeuna hat-trickeun gitu 3 kali berturut-turut sacan aya lun bener nya 3 kali berturut-turut 3 bintang 3 bintang lah pokoknya mah gitu bobotoh lah nya sakitu we dulu lah capek euy ya siap deui lah urang ngabahas pertandingan berikutnya nu ngelawan Borneo sih kayak didinya nyatet heula lur pemain-pemain Borneo nu wajib diwaspadai Persib gitu jadi main bobotoh ge apal gitu kan saha wae yang wajib diwaspadai gitu kan pokoknya mah ke urang wih deui di konten selanjutnya prediksi berarti nya emangnya prediksi Persib jeung Borneo bobotoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.